bakal datang hiji mangsa di mana minim ulama loba jalma nu nyarita tapi saeutik ilmuna bakal datang hiji zaman abid ngalahirkan Tuhan kang tu eta kanyataan ayeuna geus kajadian bakal datang hiji waktu di mana cungkul perilaku kaum hawa niru-niru karena penampilan jaluk bakal datang hiji mangsa jalma silih lomba-lomba ngaluhulkeun singgasana tangtu ayeuna buktina baheula syariat sumping dina kaayaan asing kiamat datang angin Islam teh kembali asing moal terjadi kiamat angin waktu asa singkat asa gancang asa pesat samusim asa saliwat moal disaha disohi dilawan ku alat canggih gas moal aya salisi mun bukti enggas kapanggih tanda nu geus dibuktikan hadis nu ngariwayatkeun tanda zaman bakal eureun lain cenah lain meureun dawuhan sabda ti Nabi lambat laun geus terjadi ciri janten barang bukti labur moal lamidai tinggal nunggu ciri engke nu dekat jeung hampir sampe nu matak ngageter hate terbitna 3 BHD tatu salah sahijina dajal ngajajah dunia saur sepakat ulama 40 dinten lamina kiamat bakal digelar
fakta-fakta geus terbongkar, tandana enggeus tersebar, iraha urang rek